aing teh jadi cocok. Cok tulungan cok. Cocok ku aing. Cok tulungan cok. Lagi haram jadah ya. Aing matok ieu barakali nyebut-nyebut deui ieu. Teng kelakuan saha ieu. Kamari jeung patok pagi ieu. Enak anu nyabut deui wae. Tah. Di pagawean sae deui ieu, ngawayagon wae sagala geus arek anu kesik sagala di dieu. Arek matok di ieu. Waduh wae main bangun wae. Oh, jadi iya nesuk ngagunta ganti patok aing teh. Maksudna kumaha ieu, Lur? Jadi maksudna kumaha ieu? Soalna kamari kurang geus diganti patok, dia cabut diganti deui ayeuna. Et. Ya saya. Selain saya. Didinya nya anu kamari ngutak-ngatik patok teh. Justru aing arek nanya. Maksudna ieu patok dipasangkeun deui teh memang kumaha lalakona? Pan ieu tempat aing meureunnan. Ai si lain ngaku-ngaku. Pan ieu geus jelas teh aya patokna di dieu. Dewek ka dieu. Geus 3 minggu teh ka dieu nah enak patok rubah-rubah wae. Ayeuna kieu dah. Lamun si lain ngaku tempat ieu, memang batas si lain belah mana? Batasna belah mana? Tah, kan ieu aya bukti tah patoknya. Tapi ka mana aing nyaho we? Patok ieu. Ieu. Tah. Sorangan ingat kene 2 minggu kemudian di dinya. 2 minggu ke belakang di dia tah. Patok di dia. Nah, si patok ieu eueuh tiba-tiba ieu patok aya di ditu. Tuh. Pan aing mah teu nyaho atuh saha eta nu mindahkeunana. Pan saha deui di dieu. Gampang ngaku-ngaku atuh. Aing nu sia batasna belah mana, nu aing belah mana. Ieu mah ieu. Tipi ka dieu tah, di ditu tuh awas tuh. Di ditu tepi ka ujung itu teh masih kene nu aing. Masih kene nu aing. Maksudna aing nu sia belah mana ieu aing hang nyaho we. Tah, aing tah, batas aing dia tah. Oh, teu bisa, Lur. Teu bisa. Ieu mah masih kene lahan aing ka dieu mah. Lamun sia mah nu dihandap teh ka ditu heuh gae. Ieu mah batas nu aing ka ditu oge euy. Lain kieu. Gua gampang-gampang. Henteu bisa kitu, Lur. Iya. Maksudna di dinya hayang kumaha jeung di dieu ayeuna kapalang we di dieu mah geus. Ayeuna mah da biasana ge kitu permainanana. Aya urusan masalah lahan mah. Jual ti naon ayeuna mah ngadu ka jagoan. Memang Aisyah hayangna kumaha? Sengor sagala. Pos jagoan deui wae deui. Oh geus cenah mah. Ai kitu carana mah hayu urang rapikeun deui. Mulai ti ujung belah ditu. Ayo coba. Hayang nyaho. Nah, lain kitu, Lur. Tah ieu. Ieu kan jalan ya. Heeh. Jalan. Di jalan umum. Jalan umum ya. Kita jalan ya. Iya. Lakona. Baheula. Tah saingat sanyawa aing. Ieu jalan anu ka belah dieu. Anu silaing tempat anu kada ditu na anu dewek sieun mah urang atur deui ti belah ditu wae mah tepi ka mana batasna. Tah ieu kan batas ka belah ditu dewek eta dia nu silaing belah dieu nu dewek belah dieu geus teu bisa kitu kan kieu da kan harusna patok kaula di ayeuna ai tangkurah sia. Ya tadi nyebutkan di itu ka belah dieu. Ayeuna mah kayak nyokot patok di dieu. Iya. Jadi kieu nya. Patok anu di dieu di tempat kaula ya di dieu. Nah make ayeuna jauh lewat 2 meter aya itu patokna. Oh teh nya. Geus kieu mah. Ayeuna mumpung duaan daripada ayeuna parebut ribut urusan masalah tanah cari kumaha jeung ayeuna. Papalang di dieu mah. Tot, di nyarek juh. Awas tah. Jurus naon? Jurus tapak wisa yang didinya make tiur sagala. Emang bukan naon sih? Jurus tapak wisa masih kene aya di belah wetan ieu. Dek kumaha tah jurus tuh? Ceuk saha? Di dieu masih kene boga jurus nu baheula ieu keur ngora ieu. Jurus ti wetan jurus tapak wisa. Dek kumaha? Tah, tinggal ikut sia tuh. Tuh. Set. Woi.
bisa ngelengit kayak anan. Aing aya jurus ya. Tuh. Didinya bisa gitu. Soat bari si lain enak boga ilmu naon. Ditandonan ku kaula. Da apa kaula boga halimunan. Kakaraksa kitu geus lieur didinya bieu neangan kaula eueuh. Aing bieu. Wes. Nyaho didinya boga halimunan men emu aing can dikeluarkeun kabeh. Apa laing si laing aya di mana bieu teh ngan api-api we aing. Jurus maya keneh. Tuh. Tah jurus naon ku sia ieu? Kayak anan. Bereskeun di dieu mah geus kapalang. Siap. Masuk tuh. Weh, gampang. Gampang jadi dia mah. Mau kan nyerah, mau. Tenang tuh, asup tah. Tah. Tuh. Pacok hayam. Ampun aing. Orai, naon sagerupa asup di dia. Ampun. Kunaon galelut teh. Cok waing tah sia dicocok. Cek tulungan, Cek. Cocok waing. Cek tulungan, Cek. Sia hayo. Tulungan, Cek. Kunaon atuh galelut atuh. Lain ieu tadina kan patok abdinya. Patok ieu anu sorangan di dieu ka tempat teh. Nah hiji jeung si Amang itu nah patok di rubah-rubah we areueuh. Waduh, Cek. Isu eta mah isu. Di dieu nu boga lahan mah, Cek. Satu lah para saya nama uruskeun we di mah RT ulah perebut patok. Bener, Cek. Alus eta jalan terbaik. Nah, hayu gitu mah sarana. Urang ka mah RT we. Ngaku aing emang duit mah eleh tapi hayu ang ka mah RT. Oh, ini mah. Ieu imah Pak RT na di dieu ieu. Kepala enak mah bieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, PRT nyonong, Bu. Ya di luhur. Assalamualaikum. RT. Salah. Oh, PRT. Punten. Kayak naon teh? Iya, Pak RT, masalahna. Perebut lahan urang di luhur. Ayo lahan urang nah aku sih make hantem we di patokan. Ayo sedangkeun eta teh lahan urang, hantem tuh mana dipatok di SR-SR. Oh ya mas ngobrolna di ditu atuh selesainya. Oh ngabar da geunangan. Iya. Jadi kieu PRT satadana ngarepotkeun nya. Oh teh naon? Kan jadi sorangan teh boga ieu lahan. Wah lu di Di pasir. pasir PRT bala pernah panjang dulu ngukurnya. Pernah ulin dari pernah. Nah, eta teh jadi kieu Pak RT. Jadi anjeunna teh ngarebut lahan urang patok dipindah-pindahkeun gitu. Lain eta lahan eta teh kan pribadi atau garapan kan eta teh. Pribadi. Lahan pribadi. Oh. Jadi kieu PRT lain, maaf cak kan tadi salah tas ngomong lain urang ngarebut. Patok lain, lahan lain. Kan lahan teh kan berbatasan, masing-masing boga patoknya. Nah, urang kan patoknya pindah-pindah gitu tah. Jadi patok anu cak kang itu aya di lahan sorangan gitu. Nu kumaha si lain, si lain kanyahoan ku di dieu. Geus jelas eta mah lahan urang Pak RT. Ayo patok dipindah-pindahkeun. Tah jadi kieu Pak RT nya teh maksudna teh urang arek ngarundingkeun silsilah tempat eta teh. Gitu maksudna teh nangeunana kumaha da eta tempat teh lamun teu salah teh eta teh 6.000 meter. 6.000 dieu 3.500 meter. Anu si akang ieu 2.500 meter. iPad teh make dibagi dua gitu maksudnya teh pan di dieu mah geus aya di ditu oke 3.500 meter aya justru teh urang mah tadina teu ngarti urang mah kasih teu ngarti bisa bari ganggu we kan di dieu teh di dieu lo pagawean maksudna mah bolak-balik wae ka tempat urang pusing Sesuai tadi patoknya, katanya sama ke saya kan, tolong ya. Nah, patok deh. Nah, patok itu dipindah teh. Itu jauh loh pindah kilometer. Itu tah, nyai baginya mah dah orangnya mau mungkin ayahnya nyokap patok kamu akan iya mau mungkin ya.
Ieu mah kieu we atuh geus ulah seuing salahkeun lah urang teh pan ada kumaha leuwih sesat. Tah ieu mah urang uruskeun we ka agraria. Bener teh? Ya, mohon mangga. Tak kitu we. Ai di dieu mah da aing geus kapanggijieun RT mah nya kumaha RT. Heeh. Da soalna kawasa sagarupana meureun di tempat ieu teh. Meureun itu RT seorang ama minta panguruskeun ke RT sebenarnya. Ya. pokoknya sarua jeung nu urang oge. Lamun kitu mah, lamun rek diadilan mah, pokona mah titik teh yang nyaho 1500 meter. Surat-surat lagi aya kene. Geus teh yang nyaho. Ya, boleh. Bisa. Waduh. Tah meureunannya urang teh meureun aras urus tadi itu ka dieu teh meureunnya tanpa uang bensin meureun. Mah jalan atuh. Bener teh? Tah ya mah da bisa dihubungikeun ke abdi yang lebih. Oh, siap kayak gitu mah. Siap kayak gitu mah ka arti ku di dieu kikiran teh ka arti. Satu gampang urusan pertama ieu mah geus sering hampura we heula dah. Sok sering Di hampura. dieu teh boga salah. Tadi na oge di dieu nu ngacak-ngacak mah teu boga salah di dieu mah kita oge. Ulah sok kitu geus hampura heula, hampura adinya. Ai sia ngahampura mah ka di dieu. Hampura orang teh. Awas tempat aing tetep teu 3.500 meter. Wah, tama masalah gampang ke diuruskeun tama. Hampura. Sok hampura we nama ayo. Kayak gitu mah. Hampura saya tadi poin ditonggengkeun tas saeutik tah. Jurus aing masih kayak aya apaan. Nih, coba nih kada ini kopi ya jam ieu ya. Cenah ngaropi we ya heula. Bias bete bias jadi ngarepotkeun ya. Aduh, repotkeun atunya. Nuhun nya, teh.